Badak Pamalang. Badak Pamalang teh putra Prabu Munding Malati ti putri Gelis Aci Malati. Ari Prabu Munding Malati teh kapilan cek Kasep Munding Sanggawati. Waktu Badak Pamalang lahir, geus nembongkeun hal-hal nu mata kaheng. Kahiji, lahir teu dibarengan ku getih jeung cacai liana. Kadua, kacida mulusna tur Kasep. Katilu, teu ngabogaan puser. Aya nu leuwih aheng, umur 3 poe orok teh geus jejeritan menta ngaran ka indungna. Ku indungna geus sababaraha kali dingaranan angger ceri keneh. Baka tingku keheul jeung ambek, eta orok anu can dingaranan teh dicokot ku bapana, tuluy ditalapung kacida jauhna. Budak kumalayang di angkasa, nyaragrag sarta nyangsang dina regang kembang capaka warna. Ti kahiyangan nyaeta ti gedong Sang Hyang Nunggal, ninina turun nyokot eta orok, tuluy ditimang bari ngawih. Are lagu anu dikawihkeunana rupa-rupa pituah, di antarana ngeunaan wilangan taun, windu, bulan, jeung poe. Poe anu 7 teh kudu gumulung, manunggal kana diri si jabang bayi. Salian teh eta, ninina oge miharep sangkan injuna jadi jelema nu gede wawanen. Jadi lalaki langit lalandang jagat, sarta merengaran Badak Pamalang. Ngadenge eta ngaran ti ninina, orok anu tadina teu eureun-eureun cerik teh langsung repeh. Tuluy bae sare tibra dina regang kembang capaka warna. Kasaturkeun aya helang raksasa anu berindil kerneangan hakanan kadinya, eta helang teh piaraan Demang Patih Naga Bali, menak di negeri Nusa Bali. Helang neangan hakanan kadinya lantaran sakabeh sasatoan anu aya di Nusa Bali geus peren di hakanan ku manehna jeung anakna. Datangna kadinya teh rek neangan hakanan sasatoan atawa jalema. Sabab kudu nu nganana dimeunangkeun ngahakan jelema asal ulah urang nagri Nusa Bali. Badak Pamalang nu masih keneh orok kapanggih ku eta heulang, tuluy dirawuh dibawa ku Nusa Bali sarta dibikeun ka anakna. Badak Pamalang dihakan diteureuy buleud, tapi Badak Pamalang henteu paeh. Cicing dina beuteung anak heulang sagala 8 bulan. Hiji mangsa Badak Pamalang kaluar dina beuteung anak heulang ngaliwatan bujurna. Bool anak heulang bedah nepi ka paehna. Badak Pamalang oge maehan heulang indungna. Lantaran sayang heulang teh aya dina dahan caringin nu ngarayom ka kebun kembang, Badak Pamalang turun ka eta kebun kembang. Manehna ulin sakadaek di dinya, nepi ka kebun kembang teh raruksak. Ari anu boga eta kebun kembang teh Putri Lenggang Kencana, adina Demang Patih Naga Bali. Badak Pamalang kapanggih ku Nyi Putri lain diambek tapi kalah ka dipikaresep. Badak Pamalang dikukut sarta diurus ku eta putri. Sanajan disumput-sumput oge teu burung kanyahoan Badak Pamalang ku Demang Patih Naga Bali teh. Badak Pamalang kudu dipateni lantaran dianggap urang asing anu bakal ngarusak Nusa Bali. Badak Pamalang dibantingkeun kana patok wajah anu tohaga. Lain ancur eta budak teh kalah seserian asa diconconan. Hayang dibantingkeun deui anu leuwih tarik. Demang Patih Naga Bali mawa palu besi terus dipake nenggel Badak Pamalang. Eta budak kalah asa dipacentan. Malah menta dipindo deui menta dipancet anu leuwih tarik. Nenjo kitu mah Demang Patih Naga Bali teh ngarasa sieun terus bae kabur. Ti dinya Badak Pamalang neangan indung puputna, nyaeta Putri Lenggang Kencana. Lantaran ngarasa sedih, indung puputna maehan maneh ku cara luncat kana curug. Kapanggih ku Badak Pamalang, dibantuan ku mustika anjeun ciciptana. Putri Lenggang Kencana dihirupan deui, terus bae baralik ka kampung tren Lenggang Kencana. Badak Pamalang dibere batur uling, hayam jago anu sakti ngaranna Kentri Haji Malang Dewa. Eta hayam teh bisa ngomong. Nyati manehna Badak Pamalang nyaho yen di Nusa Bali loba menak asing nu di penjara. Badak Pamalang minta diantar ku hayam eta ka penjara. Badak Pamalang ngancurkeun eta penjara. Wuk bae papanggih jeung Kasep Munding Sanggawati, Prabu anu Pajajaran, jeung Prameswarina Langgang Pakuan sarta pangiringna. Nyata Uwak Purwakalih, Uwak Kidang Pananjung, jeung Jaksa Gelap Nyawang.
Sabada pancakaki nyaho bae badak Pamalang yen anu dipanjara di dinya teh barayana keneh. Kasep Munding Sanggawati ngalalana nepi ka Nusa Bali lantaran pikeun persiapan jadi raja anu sampurna. Ari di Nusa Bali kalap dipanjara ku Demang Pati Naga Bali anu teu ngahormat ka Sema cohagna mah geus ngalanggar pitua kolot. Saterusna atuh badak Pamalang merangan Demang Patih Naga Bali katut para ponggawana anu katotol gagah tur sakti saperti Munding Rarangin jeung Gajah Rarangin tapi kabehanana oge eleh ku sakten badak Pamalang. Akhirna mah Kasep Munding Sanggawati jadi raja di Nusa Bali sarta kawin jeung putri-putri anu garulis baraya urut musuhna.